Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanes mung dicoman cara ngalangkungan channel Carsun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna katresna dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-35 na. Mudah-mudahan ku ene ya carodong isuna teh sing ngajantenkeun pangdipur kalbu panggeberah manah hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna nu sami-sami mikat cinta turmi karesep kana seni budaya Sunda tangga-tangga memulai seni urang seni tradisional Sunda anu resep kana dongengna kecelakna cimata panganten dongeng misteri mangga dangukeun di Londok Salto wilujeng ngadangukeun prung. Para mitra kaum dangu sadayana sipa wanoja gelis anu dikerudung tur di jilbab anakna salam anu ayeuna anu geus usia remaja anakna salam jeung paira anu teu teu jauh beda jeung nu jadi indungna baheula keur ngora nyaetana paira anu gelis rancunit sipa anu ayeuna sakola di bangku kuliah geus mimiti taram-taram harita resep ka lalaki maklum we meureun geus dewasa kasebutna aya geus nincak kana bangku kuliah mah sipa sanggeus minta izin kana jadi kolotna anu saterusna init ninggalkeun eta imah ngagunakeun mobil anu warna beureum sedan anu mentereng maklum salam teh sanajan salam ti golongan jalma biasa tapi paira kasebutna anu ampir-ampiran pegat rumah tangga na baheula lantaran bapakna nyatana padarim anu memang teu panuju ka salam kur sakadar tukang rongsok tapi aya ningali kemajuan salam nu antukna padarim oge harita nya tujuan sanggeus anak-anakna kalalabur ninggalkeun baonehna sorangan katut pamajikanna ge nyatana ibu mini oge sarua milu kabur lantaran mung ningali adat anu jadi salakina anu mantak pikakeun salam anu memang kur usahana muka toko bari jeung muka servis itu jeung ieuna sabenerna mah salam mah biasa-biasa we ngan kulantaran pairana anu beunghar sagala rupa mobil itu jeung ieu ti paira daek teu daek sanajan kumaha oge salam teh kabantu ku paira mobil paira warisan-warisan paira dijual lantukna salam oge ayeuna noko boga perusahaan toko aya kana tiluna boga perusahaan online anu asalna tina mobil paira warisan-warisan paira anu dijual truk anu dijualan ku paira digantikeun kana mobil-mobil jang angkutan online kahirupan salam jeung paira jelas ayeuna jadi jugala kasebutna moal aya nu percaya tangtuna sabab salam kur sakadar tadina jalma biasa ngandu basar ningali kana sejarah nu jadi pamajikanana memang beunghar kanjeun kumaha oge tetep beunghar we kitu jadi kabawa beunghar we salam teh lantaran pamajikanana anu pinuh tuneusi sipa anu kasakola make mobil mewah anu warna beureum mobil panganyarna nyemprung init ka daerah Dago di mana eta daerah Dago teh urut indungna baheula sakola kampus ternama di kota Bandung sipa sanggeus nepi ka hareupeun kampus nu saterusna asup ka jero kampus ka jero parkiran urat tereret di parkiran sipa harita sanggeus ningali motor anu butut eta motor teh mangrupakeun bebek 70 sipa harita imut teh gelenyu bari neuteub kana eta motor anu warna beureum Kang Arta geus datang berenang. Cek
Cek Sipa harita bari ju turun urat tereret ninggalkeun eta bari ninggalkeun eta pitempatan. Sipa anu leumpang taradaekeun laun tapi lamun Sipa leumpang teh sok gancang. Katingali Sipa anu buukna katutupan ku tiung. Lamun temah dibukakeun jiga nama tiungna. Sipa katingali buukna anu ombak-ombakan sabab jalana Sipa anu gancang. Sanggeus nepi Sipa harita kana lorong urat tereret katingali kaditu ka dieu. Di mananya Kang Arga teh? Bisa masuk di ditu tuh bari maca. Cek Sipa harita bari ningali kana temok pangdiukan siswa-siswi. Lamun keur nyase atawa keur istirahat sok aya di antarana nu maca. Salah sahijina nyaetana Arga, lalaki sederhana anu memang pinter di sakolana ngelehkeun Sipa jeung siswa nu lainna. Arga salah saurang pemuda anu sederhana segala rupana. Duka memang kaayaan Arga memang sederhana, duka memang teu mampu. Ngan anu jelas kahirupan Arga teh memang di sekolah di kampus teh memang sederhana, tapi otak Arga anu memang luar biasa, henteu sasederhana jelemana. Sipa anu nangtung mancuh dina tangtunganana urat teret kakenca kakatuh. Barang breh katingali dina sudut sakola aya anu keur diuk. Bari nyekel buku we harita. Sipa imut ngagerinyuk. Saterusna Sipa leumpang seperti biasa leumpangna gancang. Tok 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 tok. Sanggeus aya di tukangan Arga Sipa harita pok ngomong. Kang Arga? Arga harita ngareret ngalauna. Sipa. Terus ka dieu. Akang nu naon? Sakumaha anu katingali ku Sipa. Akang nu cuma maca. Kang harita sarapan teh can? Urang akan tinggal yuk. Antar Sipa yuk. Tapi nanti ayo. cek Sipa harita nu adeukeutan ka Arga. Anu rek nolak tapi leungeunna kaburu harita di tewak ku Sipa. Tapi Tos ayo nganter Sipa weh. Antukna Arga harita ditungtun ku Sipa. Jalma-jalma babaturanana harita kurtibah nang areret we hungkul bari nareuteub ka Arga. Arga teh kajenting kumaha oge bisa disebutkeun golongan jalma nu di atas rata-rata. Boh otakna, boh beungeutna. Ngan pedah babaturan-babaturan Arga awewe tawa lalaki memang kurang hargaan ka Arga teh. Sabab ningali kahirupan Arga, ningali kesederhanaan Arga anu beda jeung siswa-siswa nu lainna. Sipa. Kumaha? Bari naon ka kantin teh? Nya ke kantin matunya beri tuang atuh tapi beri sarapan naon ke? Tapi akang kan atos. Ya wios weh. Arga harita teh bisa majar kumaha. Leungeunna nu teu dilesotkeun harita ku Sipa terus ditungtun. Kuduna mah Sipa nu ditungtun ku Arga ieu mah tibalik. Arga nu ditungtun. Sanggeus nepi ka kantin, barudak harita narareuteub seukeut ka Sipa anu nungtun Arga. Sawareh mah aya nu geus apaleun yen Sipa teh memang merespeun ka Arga. Tapi sawareh oge aya nu sinis lantaran teu panuju lamun misalkan Arga ka Sipa. Saha Arga saha Sipa. Seperti diantarana aya sababaraha urang jalma. Awewe anu katingali geulis nakarana harita langsung ngadeuketan ka Sipa anu keur diuk jeung Arga. Anu encan pesen dahareun. Arga? Nya Resti. Sipa? Teu salah, mau Arga ka dieu. Sipa harita kerung. Emang kunaon? Nya. Jangan teguran naon sih. Ya lamun teguran naon atuh. Emang salah kitu lamun saya mau Arga ka dieu kan teu salah.
Nya udah saya ganti ngalarang kamu ngalarang mau harga ka dieu. Tapi harga apa kan si pasaha Emang kunaon gitu. Jika harga harita bari neuteuk ka Resti. kadi gerak-gerak. Resti harita narik leungeun harga. Sipa ngerasa harga harita ditarik leungeun ku Resti. Kamu teh kunaon sih? Dengarkan pisan. Kang harga, teu naon kan? Henteu. Cek harga harita anu ngarasa kaeraan oge ku Sipa. Manehna jadi lalaki asa epes meer sabenerna mah harga teh mungaleawan itu ieu oge sok nuturkeun we kajen saha-saha oge. Tara hayang loba omong harga mah. Harga harita disampeurkeun ku saurang pemuda. Eta pemuda teh ngaranna Andri. Andri anu nyampeurkeun ka dinya. Harita gek diuk gigireun Sipa. Pok Andri harita ngomong ke Sipa. Bari ngareret ka harga anu sinis nakaranan. Sipa. Naon sih Sipa barengan cek si harga? Kang Andri, emang naon salahna kitu lamun si sasarengan-sareng Kang harga kan teh tepatna. Emang teh aya. Tapi akang teh panuju pami Sipa sasarengan-sareng harga. Sipa harita kerum. Emang yang teh panuju kunaon? Sipa. Apa terang kan Sipa oge? Akang resep ka Sipa. Sipa harita neuteup seukeut ka Andri. Memang bumi akang resep ka Sipa? Sipa teh geuing sareng anu sanes, teh geuing resep anu sanes. Kan mangintenan Sipa oge tentang nampi ka Kang Andri. Sipa. Pokoknya mah sekali akang ngalarang Sipa sesarengan sareng harga. Akang ngalarang. Ya terserah Sipa. Emang lamun Sipa maksa kumaha? Ya tinggal we. Sipa harita neuteup ka harga. Harga harita kutiba tungkul we. Sedengkeun Resti harita pok ngomong ka harga. Resti teh memang resepkeun ka harga. Harga? Hayu ditu yuk. Cek Resti. Bisa di dieu. Harga. Pindah ka ditu. Cek Andri harita. Sipa harita neuteup ka harga. Sipa anu ngarasa bingung. Lamun terus-terusan dirina jeung harga. Anu hartina sok sieun harga dikumaha-kumaha ku Andri. Andri, nyangkeun we harga di dieu. Sipa. Mending ke ditu yuk. Cek Andri harita bari narik leungeun Sipa peluah pigelang leungeunna. Ih, naon sih? Tarik wae Harga harita anu ngarasa Andri kasar ka Sipa kur tiba neuteub seukeut. Dina hatena pok ngomong harga. Kurang ajar si Andri. Mentang-mentang jamanehna jelema beungal. Wani kitu kieu. Cek harga harita. Harga. Cepat ini ti dieu. Cek Andri harita nyentak harga. Sararea nu aya di dinya harita merelong ka Andri. Harga harita red ka Sipa. Sipa. Harga di ditu lah. Harita Resti harita seuri ka Sipa. Sipa di dieu we. Cek Resti harita bari kadila ka Sipa. Sipa atuh puguh we. Ngerasa kesel ka Resti anu geus harita bareng jeung harga. Kang harga? Cek Sipa harita bari cengkat. Ka mana? Cek Andri harita. Awas. Ingat kan omongan akang? Mending si harga babak belur ku akang. Mending Sipa tetep di dieu. Ih, kunaon sih? Cek Sipa harita jengkel ka Andri. Anu ngancam we ka harga. Saban-saban teh ngancam we ka harga. Anu kapaksa Sipa kudu ngeureunkeun ambisina hayang bareng jeung harga dina waktu harita. Sabab sok sieun harga kumaha-kumaha ku Andri.
Sipa tuh sarapan. Entos. Cek sipa nesok pada betina teh lapar. Ngan jadi dak dumadak embung we adi tawaran ku Andri mah. Sipa, akang ngajalankeun kawas kieu. Kulantaran akangnya aka sipa. Apan sipa terang nyair. Dikawit tepang sareng sipa. Akang ngerasa cocok ke sipa kan. Sipa harita tenemalan. Sabab percuma di temalan oge ke Andri mah. Arga harita anu lempang dibarengan ku Resti anu hayang we ngarawelan leungeunna Arga. Ngan Arga harita teu ngarespon ka Resti. Sabab Arga oge ngarasa teu geunah ku sipa anu tadi melongkeun wae ka dirina. Baik mana itu sepi Resti? Akang mau tos sarapan. Ini kan tadi gitu yuk. Nyarangan saya itu Resti we. Ya akang tos sarapan mah. Cek Resti harita. Akang mereka kelas lah. Engke deui. Cek Resti harita bari narik dengan Arga anu rek ngaleos. Atuh teu bisa kumaha Arga harita. Gek pediuk dina kursi sedengkeun Resti harita pesen dahareun mangrupakeun bubur resep biasa aya dirinya 2 mangkok maksudna jengjang Arga. Resti akang kan pasti iya sarapan. Bisa kedik tina naon ieu kan nyarangan Resti. Cek Resti harita beri imutnya gedenya. Sedengkeun sipa ngareretan we ka Arga harita. Arga anu keur ngobrol harita jeung Resti ngarasa panas hatena sipa. Dasar si Repi gatil kurang ajar. Jeung ngobrol segala jeung Arga deui. Cek sipa harita anu cemerut. Andri harita pok ngomong ke sipa. Sipa. Geus yang mereka mana? Yang udah ke bumi. Emang kunaon? Cek sipa. Jalan-jalan ke akang yuk. Jalan-jalan tak ya waktosna Kang. Ayeuna si pakan terang nyerira. Kami jalan-jalan teh. Sok diseselan ku mama jeung papa. Cek sipa. Sipa terus dewasa. Piraku teuing diseseulan. Piraku teuing dipilarian. Mun kitu, temulang 2 poe, temulang sadinten, pasti dipilarian. Ieu mah jalan-jalan hungkul. Engke sonten geuih. Punten Kang Andri. Sifat teh sentiasa. Andri harita ngabeteng. Panonna neuteup ka sipa hatena kesel. Sebab sipa tibareto dideugeuten ku manehanana masih keneh nolak. Nah, ari ka Arga meneh gampang nekeranan malah sipa anu sok ngajak-ngajak ka Arga. Sipa. Nah, sipa aya hubungan jeung Arga. Gebek sipa harita ngarenyag. Manehna bingung. Ka Arga ge sebenarnya manehna can aya hubungan itu jeung ieuna. Lamun nyebutkeun manehanana aya hubungan bakat kumung ka Andri. Sok sieun Arga deui. Arah ku Andri sabab manehna geus apa sahari Andri. Nah, mah nyerus kitu geuningan. Nya atuh yang terang we. Nasipa aya hubungan jeung Arga. Ayeuna buktosna kieu. Setiap akang ngajak, setiap akang sareng-sareng sipa sok ngindar wae. Ingat, akang moal segan-segan. Lamun sipa kawas kieu wae. Maksudna? Andri harita imut ngegelenyo. Tapi lain imut anu narik ke sipa, justru ke sipa harita deg-degan teh sok sieun. Andri ngalakukeun kitu kieu ka Arga. Dahareun harita geus datang. Sipa anu memang embung sanajan geus dibere oge teu daekeun ngadahar. Nya kitu di Arga anu ngantepkeun buburna siga nu saha teh antara sipa jeung Arga teh mung ngadalahar. Dahareun anu geus disiapkeun ku masing-masingna. Andri anu nyiapkeun jang sipa anu tangtuna Resti nyiapkeun jang Arga, tapi waleh teu didahar ku Arga alasanana memang Arga geus sarapan geus warareg.
Resti harita pok ngomong ka Arga. Arga, kunaon sih? Kang Arga, hubungan naon sareng si Sipa? Akang, da hubungan nanaon sareng sasahage. Tuh, kamu gitu mah. Tapi Naon? kunaon Resti ngajak-ngajak we Akang? Kan seueur anu sanesna. Pamiris tina hoyong ke Akang mah. Resti, apan terang, sehari Akang kan? Nyawios weh. Akang rek saha oge. Nu penting mah Resti sareng Akang. Arga harita ngarengap panjang. Lain teu geulis, Resti teh memang geulis. Seksi, tapi deing kunaon? Hate nangan embung we. Ka Resti mah teu katarik sanajan geulis oge. Nya kitu deui Sipa, Andri lain teu gagah, lain teu beunghar. Ari hate teu loyog mah jeung pamikiran. Jeung tetempoan. Ceuk batur kasep, ceuk batur gandang oge, ceuk pikiranna mah tetep we biasa-biasa we. Beunghar nya ngaku. Sipa ge ngaku yen Andri teh beunghar. Samalah hartana bisa disebutkeun jauh saluhureun manehanana sababapana oge pengusaha gede, boga perusahaan sabaraha hiji. Tapi tetep we Sipa ngerasa Andri henteu cocok pikeun manehanana. Kitu ceuk pikiran Sipa. Waktu anu teu karasa geus beurang. Sararea anu geus arasup ka kelasna masing-masing. Arga anu asup harita memang sekelas jeung Sipa. Sedengkeun Resti anu memang sekelas jeung Andri. Jigana dua wanoja eta atanapi dua pasangan eta teh sarua ngabogaan hate masing-masing. Resti anu memang sakongkol jeung Andri pikeun misahkeun Sipa jeung Arga. Sanajan nyaho Sipa jeung Arga encan hubungan. Tapi lila-lila ku padeukeut mah geus pasti bakal hubungan. Andri anu bogoh ka Sipa, Resti anu bogoh ka Arga, dua-duana harita kongkolikong pikeun ngaruntagkeun hubungan maranehanana. Sipa ngaganggu ka Arga anu keur bareng jeung Sipa nya kitu. Andri oge sarua ngaganggu Sipa anu keur bareng jeung Arga. Jam balik harita geus kadenge kira-kira 12:30. Paburiak siswa-siswi di kampus. Pemburu-buru harita ka ruang parkir. Arga anu leumpang harita nuju ke parkiran. Digeroan harita ku Sipa. Kang Arga? Arga harita eureun. Sipa? Aya naon, Pak? Kang Arga ayeuna bade ka mana? Nya bade we atuh. Pamisi Pak Ameng ka bumina Kang Arga teh naon? Cek Sipa harita ngomongna teh bari urat teh. Bade naon Sipa? Akang mah isin pabida amengan ku rerencangan oge. Margi nya terang nyalira lah. Sehari Akang kan. Nya emang naon gitu Kang? Kan Sipa mah mal naon ieu sing sanaos terang oge. Kaos kumaha Akang? Komo ieu bari jeung teu terang. Nya intina mah isin kang Akang mah. Berma Akang na oge pangtos ayeuna bade langsung ka tempat anu sanes rencangan. Cek Arga harita. Emang mereka mana gitu? Nya ka bumina rencangan sa wina kuliah teh. Sipa harita ngandun melohok. Tapi sanes waktos Sipa tiasa kan amang ka bumi Akang. Ya insyaallah sih pamisanes waktos mah teu pintu ayeuna. Ira-ira we nya. Cek Arga harita beri imut ngagelenyuk. Deg 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 karasa ku Sipa harisa dag digdug teu pararuguh ningali imut. Lalaki anu gandang tapi miskin teh harita. Arga nu nepi ka parkiran nya kitu di Sipa. Arga beli ayeuna. Nya pan saradayana terus euy. Sipa. Harita Sipa anu ngageroan, ret ngareret. Anu tetelaga dengan Andri. Andri anu neuteub seukeut ka Arga. Arga anu ngareos we harita naik kana motorna. Arga mung loba piomongeun harita. Sipa.
Akang kan geus ngomong. Kunaon sih babarengan wae jeung si Arga? Kang Andri kunaon sih? Ini sensitif keranan. Emang Kang Andri sareng Sipa kan teh naon? Sipa. Akang geus nyarios kan? Akang mikir resep mikir cinta ka Sipa. Sipa hari tengah leos tengah jawab. Gerawak leungeunna hari tadi tewak. Sipa. Ari diajakan ngobrol teh ieu ka ngaleos kieu. Naon sih teh Kang Andri teh? Cek Sipa harita bari hayang lesot tina leungeunna. Andri. Arga anu naik ke motor harita ningali sareretan tidak kaca spion. Kurang ajar si Andri. Diantep teh kalau beuki ngalunyak. Cek Arga harita bari mundurkeun motorna. Punten heula. Cek Arga harita sopan. Ngan cekuk motor Arga hari tadi cejek ku Andri. Galeong atau Arga harita ngegaleong. Aduh. Arga. Cek Sipa harita bari muru kana awakna Arga harita nu kabawa labuh ku motor lantaran dijejek loba buntut motorna. Astagfirullahaladzim Andri, kunaon sih? Emang aya masalah naon sih jeung saya? Kan saya teu pernah aya masalah jeung didinya Mendri. Cek Arga harita bari semengir lantaran pelba bitisna harita kagencet oge ku motorna. Ayeuna jadi aya masalah jaga. Gara-gara maneh ngadeukeutan we Sipa. Berarti maneh aya masalah jeung aing euy. Astagfirullahaladzim Andri. Sipa babaturan. Manya babaturan nyampeurkeun oge teh dia tamaharan kan? Alah, sia loba omong. Ngan cekuk deui harita motor harita dicejek deui. Galeong atau motor ngagaleong deui. Untung ayeuna mah argana nu teu ngagaleong da argana geus nangtung harita. Ayeuna mah bari nyekel setang. Arga harita neuteub seukeut ka Andri. Andri. Keur mah motor butut dijejekan kawas kieu. Aya masalah naon sih jeung motor? Kurang ajar sian ya, Andre, Arga. Harita Andri anu gadeukeutan ka Arga. Entos. Kang Arga entos angkat Kang Rajuk. Cek Sipa nu karunya ka Arga sok sieun di gebugan ku Andri anu awakna jangkung badag leuwih gede ti Andri. Sarua jangkungna mah pada Arga mah rada begang. Andri harita nyereuweul ka Arga. Sia coba-coba ka aing. Pajet sia. Cek Andri harita ngancam. Arga anu neuteub harita teu nemalan ka Andri. Jelas Arga harita mung ngomong mung ngalawan. Kang Arga, engalan wijug. Biasa sih Pak. Tenang we. Cek Arga harita kur tiba kitu we. Andri ari ningali Arga nangtung wae harita. Arga, sia geus kajago ka aing. Harita Andri langsung ngayunkeun leungeunna. Arga anu keur nangtung harita kan cekuk harita. Beungeut Arga harita tampiling ku Andri. Bangkieung Arga harita ngabangkieun. Kang Arga. Tenang Kang. Cek Sipa harita bari rangkeup ka Arga nu keur ngagaleong. Henteu Sipa henteu. Cek Arga harita bari dada nyengir lantaran daek teu daek atuh beungeutna harita geus ditampol ku peureub Andri. Andri anu nyerenge harita nyampeurkeun ka Arga. Dan kalayang harita peureub Andri harita ngalayang derek nimpah deui paneungeulna harita. Sipa anu ningali Andri. Apa sih Kang Arga? Harita cek Sipa harita. Arga anu geus nyaho Andri rek neungeus sakolebat harita. Leungeun Andri harita dirampid. Nu saterusna Arga ngajejek kana pelba beuteungna Arga atanapi beuteungna Andri. Hiu, ceduk. Andri harita mundur ka tukang. Andri, hampura. Cek Arga harita. Teu nyangka Andri rek ngalawan kawas kitu. Sipa anu molohok harita. Kurang ajar sia. Cadah teh. Cek Andri harita bari nyekelan kana beuteungna. Geus, Andri, teu kudu ributan rek naon? Urang babaturan kapanan? Pira ku rek ributan jeung babaturan? Siswa nu lainna harita rob ningali lantaran Andri jeung Arga harita katingali anu ribut. Wah, itu si Arga loh. Gergelut tuh si Arga tuh, jeung si Andri. Wah, pejet atuh si Arga kitu mah euy. Cek sawarena ditu. Anu mihak ka Andri sabab Andri anu awakna jangkung badag. Arga ge sarua jangkung badag nu pernah begang Arga mah. Andri ngerasa loba nu nyeponsoran. Andri langsung harita ngan sabuk we narajang deui ka Arga. Arga mung teu mikeun ayeuna mah beuteungna atawa beungeutna kudu dibikeun deui kana beungeut kana
lantai pereup Andri nu antukna Arga harita ngagiwara saeutik ke belah kenca plos serangan ti Andri harita ngeplos. Andri beki kesel tur amarah wae sukuna diangkat harita rek nalapung kana pelawah palipisan Arga. Arga oge harita temikeun deui harita parang suku ngalayang Arga ngareungekeun awakna ka handap plos seranganana harita ngeplos hiu jebrod. Tajongan Andri harita keuna kana pot bunga bulu perut bunga katingali puguh we Andri beki amakna kararan sabab Arga anu ngahindar wae. Arga harita mundur ka tukang ke tempat anu lega anu lain parkiran. Andri anu ningali Arga anu ngajak tur nangtang sigahna padahal Andri anu teh Arga mah nyingkahan hungkul henteu hayang gelut henteu yang itu jeung ieu. Arga harita langsung ngagajeng bari nyamperkeun pereupna kana beungeutna Arga. Arga harita mundur ka tukang plos pereupna Andri harita ngeplos. Arga kurtibah neuteub seukeut we urang ajar sia montong ingkat-ingkatan sia montong undur-undur ram cadas sia. Arga teu ngomong saeutik oge. Arga entos, Andri entos. Harita cek Sipa harita bari nyeureweul nahan ka Andri harita. Andri anu keur ngalayangkeun pereup ngan cekuk we harita. Pereup Andri niban kana pelebah sirahna Sipa kan galeong atau Sipa harita ngagaleong. Grewak. Arga anu sakilat harita newak kana awakna tur cangkengna. Sipa lantaran lamun teu dikitu pasti Sipa bakal ngagoler. Cek Sipa harita bari nyepangan sirahna. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Sipa entos cari heula diri cari. Harita Arga anu neuteub ka Andri. Dri. Ai kamu kunaon sih? Cek Arga harita anu tetep leuleui tetep tenang. Kurang ajar sia. Sipa teu naon. Harita Andri nyampeurkeun ka Sipa anu rek nyokot anu ngusapan kana pelebah sirahna. Meni sok naon teh. Cek Sipa harita bari ngagiwarkeun leungeunna Andri harita nu nyolongkrong tepak kana leungeunna Andri bakatku kesel ka Andri. Teu naon Sipa. Sipa teu nemalan harita nu saterusna mundur nangtung dina gigireun mobil manehanana. Sipa atas uhijuk. Cek Arga harita. Biasa di dia. Cek Sipa harita anu neuteub seukeut ka Arga. Andri barang ningali Sipa anu neuteub seukeut ka Arga bangun aya teteupan anu aneh. Beuki amek we amarah. Arga kurang ajar sia. Cek Andri harita bari ngagajeng sukuna harita diarahkeun kana pelebah dadana Arga. Arga anu teu cicingeun harita dinewak ka pelebah sukuna. Nu saterusna Arga harita malik narajang bari ngagedukeun sukuna kana pelebah dadana Andri. Hiu jebrot. Sakeuli deui harita leungeun katuhna Arga harita nyayang dina pelebah gadona Arga. Atanapi dina gadona Andri. Hiu jebrot. Cungkel. Andri harita ngajungkel. Arga harita deukeut. Lamun wani jeung aing ulah kalala awewe deun. Cek Arga harita teu nyangka-nyangka. Arga anu wani ngomong kawas kitu ka Andri. Andri harita nu mureleng ka Arga bari ngorejat. Awas ya Arga. Awas ya ku aing. Urang can beres euy. Cek Andri harita bari ngaleos asup kana mobilna. Sipa nu nyampeurkeun. Kang Arga teu naon Kang. Alhamdulillah teu. Sipa ieu teu naon. Cek Arga harita bari nyepeng kana silahna Sipa. Anu karasa ngabarnul lantaran tos dihajar meureun ku Andri tadi nu kuduna niban ka Arga akalah dialangan ku Sipa nu antukna pereup Arga atapi pereup Andri ngabentur kana sirah Sipa. Andri ari nu ngajalankeun mobilna harita nyewuk keluar ti gerbang sekolah. Siswa-siswa rame harita. Arga anu pok ngomong ka Sipa. Sipa. Ayo, yuk. Ayo naon Kang? Henteu. Motorna Kang teu naon? Henteu alhamdulillah. Motor butut mah teu naon da. Cek Arga harita anu sempet imut ka Sipa. Sipa anu dibere imut ku Arga harita melohok we geus simut pare harita panonna hejo. Hatena dag didug teu pararugu. Ayo. Cek Arga harita bari ngadorongkeun tongongna Sipa sina asup ka mobil. Daek teu daek nu geulis harita asup kana jero mobil harita. Arga oge nangtungkeun motorna teu tadi ngajungkel. Barudak kampus harita keprok ningali Arga anu meunang
ngalawan Andri anu justru manehna ge sararieun lamun kudu ngalawan Andri sabab Andri teh lain kul baratna di dirinya hungkul tapi loba baratna di piluaran. Sipa harita nyamperkeun deui ka Andri atrapi ka Arga. Harga Kumaha Sipa? kade Andri mah seur baratna. Ya mudah-mudahan we teh naon cenah akangnya. Cek Arga harita bari naik kana jok motor anu jok motor teh maijang soranganeun we sok kitu Arga mah. Wantukna motor harita dihirungkeun di selah turutut motor butut tahun 70 harita disadar. Tapi memang eta bogana nu antukna Sipa hage sarua mundurkeun mobilna. Mobil harita digerungkeun leos harita Sipa init. Nyusul Arga anu geus leuwih ti heula init. Motor backjul anu diudag ku mobil mewah harita keluar ti sakampus ditayeuteup ku para siswa-siswi. Arga anu ngarasa Sipa terus nuturkeun ka dirina. Wantukna Arga harita reg eureun di sisi jalan. Mobil Sipa oge sarua eureun. Curut harita Sipa eureun nyamperkeun kana motor. Akang bade uwi kan? Akang bade karerencangan Sipa uihnya. Kang mah Nya, bade ka bumi rerencangan. bade naon Kang? Aya prayogi. Cek Arga harita. Sipa harita ngegel bibir handapna. Kesel sebenarnya mah. Hayang milu ka Arga tapi memang Arga teu ngijinan lamun Sipa kudu milu ka manehna. Nuantukna Sipa oge harita dibujuk sina naik di kana mobil, nuantukna Sipa oge naik kana mobil. Sanggeus tuluy Sipa Arga naik di kana motorna, lutut dihurungkeun. Nu saterusna maju ninggalkeun eta pi tempatan. Arga anu memang imahna aya di jalan Sriwijaya Bandung, sedengkeun Sipa mah imahna teh di daerah Kosambi. Arga samemeh nepi ka imahna harita mengkolkeun motorna di daerah Karapitan. Sanggeus nepi ka hiji tempat Arga harita langsung we ngasupkeun motorna. Babaturanana anu katingali eta teh mangrupakeun bengkel. Jadi Arga teh lamun balik kuliah teh sok digawe di bengkel. Nambah-nambah pikeun biaya sekolah itu jeung ieu. Wis balik gak? Nah telat geuning. Nya puguh ge. Cek Arga harita bari neuteub ka oleh babaturanana. Rame ayeuna leh. Rame puguh ge. Wah tidak tadi yeuh urang oge. Mobil naon ieu di benerkeun? Mobil usaha kitu maksudna. Teuing ngan usaha mah jika nama nu pengusaha euy. Jalemana cenah ke sore rek ka dieu. Ieu mobil kudu geus beres. Syukurlah maneh geus datang ka dieu mah. Cik babaturanana harita oleh. Ajid harita anu leumpang nyampeurkeun. Kak. Anjid. Kunaon eta beungeut? Nah, labuh euy tidak agor. Piranan motor kitu oge labuh dia tuh. Cek Ajid yang diserikeun harita Arga ge melu seri we. Sabenerna malin labuh tadi katonyok teh aku Andri. Harita Arga nu cucul-cucul gantungkeun pakaianana diganti ku pakaian bengkel. Nu saterusna Arga harita ngomean naon anu dititah ku oleh tadi. Tekung sila bosna ketingali keluar. Gak datang ning. Nya puguh bos. Hampura beurang puguh ge. Kamana heula? Tadi puguh labuh di jalan. Sok nanaon teh. Itu tuh wayahna euy kudu beres nepi ka sore cenah ieu rek dicokot ku nu bogana. Emang nu bogana urang mana kitu? Nu bogana mah urang Binong ieu teh. Eta nu boga toko. Gitu. Yang geus we tuh. Naonna cenah? Ya cenah hayang pangomekeun ya we di handapna cenah teuing naonna lah teh ngalian we. Nya tuh geus we kitu mah.
Sanggeus puguh kitu mah harita Arga oge langsung turun pikeun ngomean mobil anu ditinggalkeun ku babaturanana sabab Arga anu memang ahlina cenah dina bidang nu kitu. Arga jongjon we harita ngomean mobil. Sedengkeun dundungan Arga harita ningalikeun ka Arga anu kakara gawe harita geus setengah poe gawe teh Arga mah. Tapi da suhud gawe teh Arga mah. Leuwih-leuwih ti jalma-jalma anu sok biasa gawe di dinya. Pengalaman Arga dina bidang bengkel elektronik jeung sajabana teh memang ku Arga ditekunan. Ngan peda ilmu Arga lolobana memang dina bengkel mobil, bengkel motor. Sanggeus kira-kira jam 4 Arga geus beres. Harita laporan kanu jadi dundungan anak. Bos, beres ya. Terus nu mana dinya? Geus beres eta. Geus bener, geus dicobaan. Geus sih. Kur ngomekeun eta na hungkul hanapna hungkul. Jeung ieu meureunnan magehan rem teh. Tadi ku barudak dibongkar pan. Oh nyang geus we teh kitu mah. Biasa gedeung deui ka dieu bogana. Nu itu aya motor tuh. Itu motor trail itu nu sisi. Nya eta teh cenah teuing kunaon cenah paeh wae motor teh. Gitu can dibenerkeun ku barudak da barudak keur ngucel nu lainna. Eta cokot ira cenah. Eta mah nyase sih. Buka isukan nu ka pageto. Eta nyang geus kitu mah. Bisi teh geus ayeuna. Tira naon nya? Tira naon eta mah gitu. Geus atuh. Harita Arga nyamperkeun kana motor trail anu memang aya di juru. Ta motor dibawa ke tempat ngomean, ku Arga dibongkar seperti biasa we, kumaha ilharna jalma nu ngomean. Dihirupan memang motor teh hese hirupna. Bongkar ku Arga mesina itu jeung ieuna nu tetela geuningan salah sahiji mesina onderdilna aya memang kudu diganti. Motor teh hese ngomeanna teh. Nu antukna Arga oge harita ngeganti lantaran dirinya siap teh lain kur ngomean hungkul tapi siap jeung onderdilna anu lain. Motor teh nu antukna hirup dina waktu nu sakedeung. Babaturanna harita nempo ka Arga. Aku mane mah hurung euy. Apaan geus diomean ari can diomean teu can hurung beureunan. Aing ku urang kepan geus dibongkar teh. Berarti can kepanggih penyakitna. Padahal penyakitna gampang ieu tinggal ganti hungkul. Memang hebat maneh ga. Alah sarua we ilmu mah. Barang keur kitu harita katingali aya mobil sedan mewah harita nu eureun. Anu nyupiranana hiji lalaki anu jangkung tur kasep. Sanajan dina kakolotan oge. Eta bos katingali nyambut. Pas salam. Kumaha mobil saya? Geus beres. Cek salam harita leuleuy ngomongna. Nu tetela geuningan salam bapana Sipa anu keur ngomean mobil teh. Nu karasa teu geunah cenah mobil teh. Alhamdulillah, Pak. Anu itu bade ira dikadiekeunana. Kewe ngadoguan Dani eta mah. Kena ku Dani di sina kadiekeun kabeh. Manehna kan ngurus mobilna pan itu mah. Oh, muhun atuh Pak, muhun. Ceuk eta jalma harita bari manggut ajrihna keranan sabab salam kasebutkeun bos gede anu boga mobil online sabaraha hiji. Salam ayeuna anu kasohor di Kota Bandung lain kurang anu boga toko tapi boga mobil online anu loba. Ibarat taksi we kasebutna taksi online. Beres ieu. Mohon pogoda itu nu ngalareskeunna tuh itu tuh. Oh, nu mana? Oh, itu tuh. Harita salam anu modok saku dua nana neuteub seukeut ka jajaka anu memang keur ngomean nu kakarak beres ngomean motor harita dicobaan durutut motor hurung. Pos Arga harita ngageroan. Ga adieu. Arga harita digeroan di kubaturan. Ga. Itu dipanggil ku si bos. Arga anu pati teu sidikeun tadi soalna motor anu digaur-gaur ku Arga. Naon? Itu dipanggil ku bos. Oh, Arga harita langsung ngahirupan motor. Sanggeus harita deukeut Arga harita manggut. Mohon bos. Itu motor terus beres dah. Beres. Mohon. Tereh-tereh teuing. Memang kedalami gitu. Terus kepenak mah beres ya bos. Baru barudak tadi geus dibuka.
nyata can kapenak pangintenan. Oh nya syukur atuh kitu mah. Sedengkeun salam anu masih kene ngodok saku duanana harita leungeunna neuteub seukeut ka Arga harita. Sana mina dek? Arga pak, cek Arga harita bari manggut. Tadi gentos ngelareskeun mobil. Mun, kumaha kanggo pak? Alhamdulillah atau saya. Lumayan nih kanggo rokoknya. Cek eta jalma bari ngalung bari nyipa non teh mikeun duit 100.000 ke Arga. Red Arga hari kata jadi bos. Tikedah pak. Bios we, tapi terus digaji pak. Iya mah kaingetan, ieu mah lain-lain ieu, kaingetan ieu mah sok. Jang udud bagikeun we ka sararea lah. Cek harita pasalam. Arga harita kapaksa nyokot eta duit. Bari manggut. Nuhun pisan pak, atuh nuhun pisan. Cek salam harita bari nyuhun eta duit. Nya sok atuh. Oke, aya sabaraha hiji di mobil mangan kelain ku saya ka dieuna, tapi anak buah saya ka dieu nya. Mohon pak. Cek salam harita, atau cek Arga harita. Nu saterusna salam harita naik kana mobilna dipunurkeun. Sedengkeun sanggeus aya si jalan eta mobil teh disimpen. Curut harita babaturanana saurang turun dari salam teh kadinya duaan. Jeung supir kadinya teh. Salam harita naik kana mobil nu hijina deui mawa mobil sorangan sedengkeun eta mobil eta dibawa ku supirna. Waduh, menang duit gede atuh kitu mah euy. Cek bosna harita nu geus akrab jeung Arga. Alhamdulillah Pak, bade. Sok we. Barudak harita nyalampeureun. Beres sabaraha lam? Beres 100 euy. Wah, belikan rokok tuh. Nya siap. Belikan rokok ngeunah sia. Ieu mah duit pamer ti pasalam jang Arga ieu mah lain capagikeuneun. Biasa Pak. Mumpung aya. Cek Arga harita bari seuri ieu tuh, belikan ieu. Cek Arga bari mikeun duit 100.000 atuh berebat. Babaturan eta ngaberebat nu tadi hayang udud daripada nganjukan wae ka seban kios. Gak kumpulkeun boga duit teh. Ulah sok diamur-amur kawas kitu. Cek bosna harita senggeus tuluy babaturanan. Mohon Pak. Kumpulkeun meh jadi meh aya urutna digawe teh. Ulah sok hamur-hamuran kitu duit lebar. Mere we wajar gitu. Sampai ka dibagikeun kawas kitu. Eta milik maneh meureun maneh nu alus na di dieu. Ngomean. Jadi wajar mun dibere gede gitu. Ek mere we sederhana ulah nepi ka kabeh dibikeun jadi dibagi-bagi. Bapak mah resep teh. Mun urang teh boga jang itu, jang cadangan itu jeung ieuna. Bagi ieu kumpulkeun duit teh nya. Mohon Pak, mohon pisan. Cek Arga harita bari manggut, sanajan akrab we kadudungan tetep we Arga mah nyopanan kadudungan. Henteu kena akrab kadudungan teh wah kitu henteu Arga mah. Wantukna dudunganana harita ngaleos asup deui ka kantorna. Arga oge harita ngomean anu lainna mamaturan teh mantuan babaturanana anu keur ngabongkar mesinna, rek turun mesin. Tanggal kira-kira tabuh setengah genap Arga harita geus mandi itu jeung ieuna. Pamitan ka sararea lantaran babaturanana mah sawareh mah aya di dinya ngan duaan anu balik mah da kabehna teh aya genepan di dinya tong digawe teh. Arga harita balik make motor bekjulna anu geus tangga modif, sedengkeun babaturanana anu dua mah harita kana motor metik balikna teh. Menang nganyuk ngiridit Arga mah da sanajan bekjul ge lain nganyuk lain ngiridit. Jadi teu boga beban gitu. Arga tekung sirira geus nepi ka jalan Sriwijaya. Motor diasupkeun harita ka pakarangan. Imahna anu teu sabaraha gede Arga teh. Tapi resik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harita kadenge indungna ti jero. Paket bray harita indungna mukakeun panto. Nah, geuning geus balik Kak. Biasana sok peuting. Nya mak. Can aya omean deui puguh. Oh. Harita sa Arga suntangan kana jadi indungna. Eta indungna ngaranna Bujana. Bujana nuturkeun anu jadi anakna. Arga harita kebat ka kamarna nyimpen tasna. Saterusna Arga geus balik deui. Gek diukina kursi. Mak.
Ieu mah aya rezeki ieu. Naon harga? Ieu tadi aya nu ngomean aya nu mere duit 100 ngan pedah tadi dibelikeun rokok we ku barudak sawareh. Yang bawa we ku maneh. Yang we jang tama-tama ieu mah. Cek harga harita bari mikeun duit anu tadi teh geus dicokot ieu jadi dibikeun kur tiba 60.000 meureun ku ka indungna da sawarehna geus dibagikeun ka barudak. Yang geus atuh dieu. Cek indungna harita bari nyokot duit lantaran harga nu maksa. Ya geus darjuk, dar tuh. Emang aya kitu mah? Yang aya atuh cirah teh ngeueuh dahar aya alhamdulillah. Hanya geus tuh. Harga dahareula mah. Nyanjuk. Harita indungna nuturkeun ka harga. Aya asina ye. Cek indungna harita anu mikeun goreng peda harita ka harga jeung sambal tarasina. Saterusna dina rantang katingali sayur kangkung harga teh. Langsung we harga teh dahar ngahekak teh biasana kitu ieu teu ngarumas harga mah dahar kitu teh. Asa pangnikmatna we dahar kitu keur harga mah. Bari jeung dicoelan harita teh kabeneran aya bonteng harga teh. Manggeus dahar. Geus mama tadi sok we sing seubeuh. Beakeun we lebar. Si Hasem sangguna. Nya mah. Cek harga harita anu langsung we ketrukeun boboko lantaran tinggal setengah centong deui meureun. Dibeakeun ge da lebar keur harga. Geus beres dahar harga harita diuk di tengah imah. Harga kunaon eta pipi geuningan meni keureuneuk kitu. Cek indungna harita. Tadi mah puguh ge labuh. Labuh di mana? Di kampus. Hati-hati atuh ari leumpang teh meni sok totolonjongan meureun maneh mah. Nya mah. Cek harga harita beri seri mawur lantaran geus ngabohongan nu jadi indungna. Tapi ngabohongan ge dalin ngabohongan naon harga mah. Sok sieun we indungna teh jadi kapikiran itu jeung ieuna lamun dibejakeun manehna gelut. Harga harita anu ngadenge adzan magrib. Maghrib harga rek teu ieu. Nya juga tujuh. Indungna harita oge nu cengkat manehna rek kacai dengan harga mah harita nyamar sarung ek indit ka masjid. Sapopoena harga kitu jeung ieu kitu we. Indungna anu ngadadagoan we ka harga anu teu gawe da indungna teh kahiji geus kolot ongkoh indungna teh. Loba gering-geringan jadi teu gawe ge percuma indungna mah. Kababuan geus teu payu indungna mah. Gawe dinu lain geus teu kuat. Anu sok biasa dilakukeun bareto-bareto keur ngora mah indungna teh nya digawe dikonveksi biasa. Ngan kulantaran ayeuna mah geus kolot umurna geus hampir 60 tahun jadi indungna teh geus rarempo teu kuat gawe teh geus capek teuing teu parawan tapi ka geus kolot teh harga geus gede indungna masih kena gawe matak ayeuna cicing di imah harga nu bagianana. Harga anu kuliah teu mayar sebenarnya ke kampus tapi jalurna jalur prestasi harga teh. Indungna anu geus beres salat harita nyadiakeun kopi jang harga. Saban poe gari kopi mah aya. Duit menang ti harga bos saperak-saperakeun teh sok dibulakeun dibelikeun kana itu kana ieu kebutuhan harga we jeung manehanana pang-pang nama. Dahar teu kakurangan sebenarnya mah aya we saban poe sanajan teu loba ge gitu. Nu penting mah dahar we geus. Deungeunna mah tara dipikiran penting mah sanguna we nu dipikiran mah. Percuma deungeunna alus oge sanguna eueuh mah manyarek ditamul asin ek ditamul. Atawa naon ek ditamul kan teu aneh mending kana namu sangu dipurulkan ku uyah ditamah we bandeng ngeunah kan kitu mah. Harga harita nu kakarak balik ti masjid harita uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harga ngulutrak ngemungkakeun panto. Gek harga harita diuk kasampak kopi anu ngebul keneh harita nangin indung. Tak kopi harga tah. Nya mah. Harga harita langsung we nginum kopi. Saterusna harga harita cengkat init ka kamar rek nyokot rokok anu keur sababaraha batang deui harita. Harga harita penyekeskeun udud, kes penyun harita harga udud. Harga? Nya mah. Kumaha di kampus teh? Alhamdulillah mah. Harga ngareng panjang.
Kunahan make jeung area panjang. Henteu sih mah. Indungna nyengir kita ningali arga nu area panjang. Kubaran atuh eta pipi teh. Nya mah kewe. Itu tuh dimake itu gara make non ngaranna teh. Make panglai gara cikur dibebak make beas. Nya mah. Tadi anu ka dieu teh mah. Saha nu ka dieu? Nya saha we si Abdul tuh saha. Si Abdul mah ka dieu, kamari mah nya ya ka dieu. Empoh mah teu ngabejakeun. Naon cenah? Cenah mah ditapang ngomekeun sanyo cenah dengan teh. Sanyo? Sanyo lu di mana mah? Nya teuing si Abdul teh cenah kamari teh boga orderan sanyo cenah tapi batur ngajak maneh ngan manehna kebeneran eueuh can balik cekeng teh da. Kudu poe Minggu atuh cekeng teh mun hayang ieu mah gawe cekeng teh dikitukeun. Oh. Nah, menang orderan sanyo di mana nya? Nya duka tuh. Maksudna masang gitu mah tau naon? Duka tuh nya meureunan. Harita arga nu ngahuleng. Sabab manehna oge biasana sok diajak ku Abdul. Nyieun boran nyata nyieun sanyo atau naon. Cabut ka dieu nya mah nya. Kamari hungkul. Geus gawe meureunan ayeuna mah geus ngajak batur menang baturna. Oh nya geus we kitu mah. Orang keur kitu harita kadengen uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harita arga cengkat. Nu saterusna arga mukakeun panto. Mane mad? Nya pugu ge. Lain orang teh ka teratahan ku si Abdul. Emang naon kitu? Si Abdul cenah tarata. Mun nyase cenah sampeurkeun. Emang di mana? Tadi dinya di naon ngaranna teh di Kosambi. Iraha cenah. Mun bisa mah ayeuna cenah. Tuh lain geus peuting euy. Tuh lain kita tadi beurang atuh. Tadi teh beurang teh urang ka dieu ngan pada narutup si mak kapan ka pasar mah tadinya. Tadi ka dieu kitu. Nya mah keur ka pasar tadi mah ya kumaha kitu ka dieuna. Ya tadi teh isuk-isuk ka dieu ngan mah tadi katingali di ditu. Keur leumpang cekeng teh. Meureunna ceng teh usah saha di imahna ieu masih mah eueuh mah kitu. Maneh sih HP-na geus jalan can. Urang meruksak HP-na panan can diomekeun deui euy. Atuh omekeun atuh naonna? Teuing atuh. Omekeun atuh ka Kosambi geura sok ka toko eta tah nu aya di dinya geuning. Nya keur can aya waktu can aya duitna ongko lah. Jadi we lah ngomekeun ka ditu mah. Ceuk arga harita berenggot-enggot kana kopi. Rek kopi maneh mad? Moal mah geus kopi beuh di mah ge can beres ku kopi teh. Can beak kitu maksudna teh. Bieu pamajikan ieu nyuh kopi. Nya geus atuh kitulah. Jadi iraha tuh bisana. Ya urang mah bisana da. Paling oge poe libur euy aya hari teu bisa ieu poe Minggu kitu teh urang bisa. Soalna hari-hari biasa kan urang ayeuna mah di bengkel pan. Nya euy kumaha di bengkel alus? Ya iya alus mah alus we, keur alus mah nya keur goreng-goreng gitu. Ada urang mah alus goreng ada urang mah bulanan digajina sih. Oh gitu nya syukur atuh lah gitu mah.